Coba gabung lah. Terkenging ya. Bising cek batur teh itu buah-buah kurang saeunah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah dalam sholat itu ada doa. Terkadang orang kalau sholat itu keting sokan doa atau keting tara. Kalau sababna ada orang sholat teh gurumbus. Terus teh lain langsung. Emu kapungkur orang kira-kira yang kedua doa sabaraha hiji. Kalau sholat sok adu alawat. Seuri emu kapungkur abdi lucu ali tukar sana pun bapa diijazah biar ngaoskeun doa rek dahar. Hiji waktu abdi seberes ngaos ke orang ka warung meseroko ku persana pun bapa, akhirna sarerencangan humpat abdi geubis harita keneh nyanak obor. Obor palam gerebeg langsung aya jin anu hidungna kabina-bina. Abdi dina waktu sarita ngaoskeun doa ngan hiji-hiji nu apal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jurig hingkah naon sabama sieun di dahar. Tempona teh dia abdi geus jadi ustad cek batur cenah ustad tadi teh usaha tara anak dorong usaha tara duit aya. Ustad ngarana beh dieuna aya jurig 7 abdi menang ijazah di kersana pun guru ayat kursi 7 kali menang muasaan. Aya jurig 7 dibacakeun ayat kursi anu genep kali iangan genep anu genep luncat anu 7 anu hiji deui cicing wae. Datang weh abdi harita abdi pikir naon kudu dibaca tetep ayat kursi 8 kali maca ayat kursi datang jurig anu genep weh deui ka abdi bebeja punten Pak Ustad i jurig ketorek. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi eta do. Nah dalam salat kita